Bismillahirrahmanirrahim. Urang areskeun hanca urang ngaoskeun kitab matan Safinatun Najah. Walal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi bidarani amin radhiyallahu ankum. Paslun ari ieu teh hiji pasal syurutul wudu ieu pirang-pirang syaratna wudu. Asyaratun eta aya 10. Al islamu kahiji Islam, wa tamyizu jeung tamyiz, wan naqau jeung suci tanapi bersih, anil haidhi tina haid wa nifasi jeung nifas. Wa amma jeung bersih tina barang yamna'u anu nyegah ieu ma usulal ma'i kana datangna cai ilal basyarati kana kulit. Wa alayakuna jeung ulah aya alal udwi eta tetep kana anggota naon ma barang yugoyiru anu ngarobah ieu ma al ma'a kana cai. Wal ilmu jeung kudu nyaho bifaradiyatihi kana kaparduanana wudu. Wa alla ya'taqida jeung ulah nekadkeun jalma pardon kana hiji fardu min furudihi tina pirang-pirang farduna wudu sunatan kana sunah. Wal ma'u jeung cai at-tahuru anu nyucikeun. Wa dukhulul waqti jeung asup waktu wal muwalatu jeung tuluy-tuluy lidaimil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Faslun ropa jadi khobar mubtada mahdhuf surutu ropa jadi mubtada al wudu'ina jer jadi mudhof ilaih. Asyaratun ropa jadi khobar, al islamuna jadi badal kedah ropa, wa tamyizu diatapkeun kana al islamu ropakeun, wa naqau wauna huruf atap naqauna diatapkeun kana al islamu, anil haidi ana huruf jar al haidi dijerkeun ku an, wa nifasi bacana diatapkeun kana al haidi jer, wa amma wauna huruf atap amma an ma nya anna huruf jer makna si mausul jer mahal jer mabni yamna'u fi'il mudhari ropa sabab kosong tin amil nausib jeung amil jawazim. Usula jadi maf'ul bih. Wa amma yamna anu nyegah ieu ma jadi fa'ilna teh fa'il mustatir isim dhamir mustatir anu rujuk kana lapad ma. Usula jadi maf'ul bih na dinasobkeun usulal, al ma'i jadi mudhof ilaih dijerkeun, ilal basyarati lana huruf jar basyaratina dijerkeun ku ila, wa alayakuna wauna huruf atap anna huruf masdariyin wa nasbin nganasabkeun lana ranapi yakuna fi'il mudhari dinasabkeun ku an ciri nasabna fathah sabab tekan tepana fi alif tasniyah wa jam jeung jamu anasah muhatabah. Ala udwi alana huruf jar udwina dijarkeun ku ala jar majrur muta'allaqna kana lapad kainan nu jadi khobar yakuna. Jadi lapad yakuna teh kaasup kana fi'il nawasih anu ngarobah kana mubtada jeung khobar. Fi'il nawasih mah ngabogaan isim jeung ngabogaan khobar. Sarua jeung kana sabab yakuna teh ahwatna kana. Kana jaidun qaiman, jaidun teh jadi isimna kana, qaiman jadi khobarna kana. Tah kana jeung ahwat-ahwatna jeung CS-CS na teh ngaropakeun isimna. Nasabkeun khobarna kana jaidun, jaidun jadi isimna jadi ropa. Qaiman khobarna nasob. Ti dieu oge pan yakuna teh kudu ngabogaan isim, kudu ngabogaan khobar. Wa ala yakuna alal udwi teh jar majrur teh kudu aya muta'allaq, kudu aya ta'alluq. Muta'allaqna aya alal udwi teh kana lapad kainan anu dibuang. Nu mana eta kainan teh jadi khobarna lapad yakuna. Maka ngalogatna kieu. Wala yakuna jeung ulah aya alal udwi eta tetep ta. Eta tetep teh aya lapad eta teh kan ciri dina khobar eta tetep lapad kainan eta teh. Kainan anu disumputkeun anu dibuang anu ieu kainan teh jadi lapad jadi khobar yakuna. Eta tetep alal udwi kana anggota. Naon ma ta ieu makna itu isim mausul. Makna jadi isim yakuna gitu. Naon ma barang yugoyiru fi'il mudhari ropa. Al ma'a kana cai al ma'a na teh jadi maf'ul bih tina yugoyiru fa'ilna isim dhamir mustatir nu rujuk kana lapad ma. Wal ilmu wa huruf atap al ilmu diatapkeun kana
al islamu bi pardiyatihi ba'na huruf jar pardiyati dijarkeun ku ba pardiyatihi walaya takida wauna huruf atap anha pemastirin wa nasbin lana huruf napi ya takida fil mudhari dinasabkan ku ancire nafsadna patah pardon jadi maf'ul bi kudu dinasabkeun min furudihi mina huruf jar furudi dijarkeun ku min sunnatan jadi maf'ul bi kadua dinasabkeun wal ma'u wauna huruf atap al ma'u diatapkeun deui kana al islamu tahuru jadi sifatina al ma'u diropakeun wa duhulu wauna huruf atap duhulu diatapkeun kana lafaz al islamu al waqti mudhof ilaih kudu dijarkeun wal mualatu wauna huruf atap al mualatuna diatapkeun kana al islamu lidaimi lamna huruf jar daimi dijarkeun ku lam al hadasi mudhof ilaih kudu dijarkeun. Nah ya pasal ieu mah urang ngabahas tentang syarat wudu jeung syarat adus. Jadi syarat wudu sareng syarat adus eta keneh gitu. Syarat wudu syarat adus teh aya 10. Jadi sahna wudu urang sahna adus urang teh ieu lamun memenuhi syarat nu 10 ieu. Al islamu kaji Islam. Sahna wudu sahna adus teh lamun jelema Islam beragama Islam. Wa tamyiz jeung tamyiz. Ari tamyiz teh sapali keterangan mah tiasa tuang ku nyalira tiasa bebersih ku nyalira gitu tah tamyiz teh. Kira-kira pamit telepatna Yosua genep 7 tahun terus tiasa ngambedakeun mana katuangan mana sanes tah pami ngalaksanakeun wudu eta sah wuduna. Terus wana qawanil haidi wa nifasi suci tina haid jeung nifas urang ngalaksanakeun wudu urang ngalaksanakeun adus teh kudu keur henteu haid keur henteu nifas kudu keur bersih tina haid jeung nifas sabab lamun ayeuna wudu ayeuna urang adus keur haid keur nifas teu sah wuduna teu sah adusna gitu. Wa amma yamna'u sulal mailal basyarati jeung syaratna wudu syaratna adus teh urang kudu bersih tina hal-hal anu bakal nyegah cai kana kulit. Jadi pariksa heula tubuh urang teh anggota wudu urang kudu tinggalian heula tubuh urang ketika arek adus tinggalian heula jangan sampai ada hal benda naon wae anu bakal ngahalangan cai kana kulit sehingga ketika urang dikumbahkeun kana anggota urang lain kena kana anggota si cai teh teu keuna kana kulit tapi keuna kana benda eta tah kudu dibersihan heula. Seperti misalkan aya naon aya benda misalkan aya tinta anu memang geus kering sehingga ketika cai dikumahkeun teh keunana lain kana kulit tapi kana tinta bersihan heula. Wala yakuna alal udwi mayughayyirul ma'a. Terus jangan sampai ada hal-hal yang bisa merubah cai ketika datang ke kulit. Jadi ketika kurang dikumahkeun aya we anu ngarubah cai asal cai teh misalkan murni herang tapi dina anggota tubuh urang anggota wudu urang aya hal anu memang bisa ngarubah eta cai asalna cai murni pas dikumahkeun misalkan warna teh jadi hideung sabab dina tubuh urang anggota tubuh urang aya tinta aya hand body jadi asalna cai murni jadi cai hand body tah eta kudu dibersihan heula sarta acan wudu teh supaya bersih supaya cai teh anu keuna kana kulit teh cai murni henteu dikarubah ku benda. Nah, jadi ulah aya anu ngahalangan kana cai supaya kana kulit jeung ulah aya nu ngarubah cai teh. Ketika misalkan aya benda anu bakal ngahalangan jeung ngarubah kumaha heula ku urang bersihan heula supaya cai teh keuna langsung kana kulit jeung keunana cai anu murni teu rubah. Wal mau jeung wal ilmu jeung kudu nyaho urang wudu adus teh dipardiati kana kaparduanana. Jadi sahna urang wudu sahna urang adus teh lamun nyaho kaparduanana. Jangan sampai urang teu apal parduna kaparduanana wudu kaparduanana adus. Makana wala yatakida fardon min furudi sunatan. Urang ulah nekadkeun fardu kana sunat. Puguh ieu mah fardu mah rarai teh tekadkeun we sunat da urang teu apal teh tah teu sah eta. Jadi nu fardu kudu ditekadkeun fardu nu sunat kudu ditekadkeun sunat. Wal ma'u tahuru jeung caina
anu dianggo wudu dianggo adus teh eta kudu cai anu suci bari nyucikeun. Waduhulul wakti jeung kudu geus asup waktu ya lamun wudu. Kudu geus asup waktu wudu teh. Wal maot teh jeung praktekna kudu terus-terusan tuluy-tuluy. Lidah ingil hadasi pikeun jalma nu langgeng hadas. Jadi syarat wudu anu dua ieu mah khusus pikeun jalma nu langgeng hadas ya. Duhulul wakti jeung mualatu. Jadi sah wudu jelema geus asup waktu jeung praktekna kudu tuluy-tuluy eta mah khusus jeung jalma nu langgeng hadas. Jadi nu langgeng hadas mah wuduna kudu geus asup waktu salat. Mun rek salat zuhur pun kedah wudu tah wuduna teh kudu geus asup waktu zuhur. Jeung praktekna kudu terus-terusan tuluy-tuluy. Tapi ari jalma anu henteu langgeng hadas mah jalma nu normal, jalma nu biasa teu disyaratkeun kudu kieu. Teu disyaratkeun kudu duhulul wakti jeung kudu mualahnya. Sugan ayeuna jalma anu normal nu sehat teu langgeng hadas mah wudu jeung zuhur teh wuduna mah subuh asalkan teu batal teu nanaon. Ataupun ayeuna salat asar make wuduna nu zuhur teu nanaon teu kudu geus asup waktu ari jalma anu teu langgeng hadas mah. Jeung praktekna ge teu kudu tuluy-tuluy. Sugan keur wudu teh geus ngumah rarai teh misalkan ngalaksanakeun kegiatan heula dilanjutkeun ngumah panangan. Nah, teu nanaon pikeun anu normal mah. Tapi pikeun jalma anu langgeng hadas mah kudu terus-terusan. Ketika praktek wuduna teh ulah kaselang heula ku pagawean anu sejen. Ketika beres ngumah rarai langsung ngumah panangan ulah ngalaksanakeun pagawean anu sejen terus-terusan ulah kaselang heula. Jadi kesimpulanana berarti syarat wudu syarat adus teh aya 10 tah 10 ngan anu 2 ieu mah khusus jeung jalma anu langgeng hadas. Tah kitu panginten wallahu a'lam bishawab.